أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Imam Muslim ngariwayatkeun bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios ka para sahabatna tika Ki Abu Ubaidah sumping nyandak balil Bahrain cikangjeng absyiru baru ngaharanjeun kabeh aya harta ti Bahrain urang bagikeun pasokan harta tetapi kudu dipikir-pikir ku aranjeun kabeh naon anu ngabungahkeun ka aranjeun kabeh ketika urang menang harta urang bungah, urang menang bagian harta urang bungah, baik eta dibagi dibere atawa urang dagang kemudian untung gaji dan lain-lain sebagainya, jujualan harta loba jadi kabungahan. Cakangjeng Nabi rempah jasa kaula. Fa wallahi maka demi Allah mal faqru akhsha alaikum ta aya fakir teh leuwih dipake karempan terhadap aranjeun. Dibere fakir mah teu terlalu rempan, teu terlalu sieun, teu terlalu khawatir. Walakin yakhsha alaikum tetapine kaula leuwih sieun leuwih rempan terhadap paranjeun kabeh antum safa alaikum dunya dimuyah mayehkeun dijembarkeun di ambalayakeun dunya kama busitat alaman kana goblakum sakumaha dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayehkeun dunya ka jelema anu memeh aranjeun kabeh. Tidinya berkompetisi paheula-heula neangan dunia para sepersep akhirna raribut ku urusan dunia patuh likukum kama ahlakatsum ngarusak dunia ka anjeun sakumaha ngarusak ka kaum-kaum nu memeh aranjeun nu rempan ge perebut dunia ceuk Kangjeng Nabi. Urang jeung keluarga aya 12 kakak adik kemudian urang teu bararoga cukup saaya-aya damai teu pernah ribut malah silih tengok aya jang dahar maneh aya jang sore teu aya tah dibere fakir mah jadi kahalimpuan jeung tatangga urang sederhana itu sederhana ka masjid bareng malah lamun boga silih seblok silih teplok baheula mah ieu kula panen dangdeur tah ngasaan ih ku lagi panen jago ngasaan halimpu hirup silih beres silih teplok cek bahasa Sunda nikmat. Kamari urang keur zaman agraris Masya Allah nikmat anu luar biasa. Santri lamun usim jagong kabeleteran kabeh ku soleng-soleng na bae mah ih lain lalagan usim kacang anu kences na bae mah kabakna ih komo usim cabe kararesakeun usim cabe santri hari tameureun aya 300 mah zaman almarhum aya zaman kula leutik keneh haju usim cabe Masya Allah santri di sisi gigir nu mere cabe beuh pohara jasa nyambel cabe soel cabe sayur cabe kang ising-ising cabe mahmur da pohara. Ih, keindahan hirup zaman sararusah teh ya, kabayang. Keindahan hirup di zaman susah aya tatangga
nek mindahkeun imah teu kudu hara resep pada marawah halu kabeh nu nurunkeun kentengna nu nurunkeun rengna jur ngagotonganna teu kudu diberena naon asal dibere cai bege jeung bangsa kitu boborosan geus ngeunaheun bae dipindahkeun babarengan di kumaha masang reng babarengan eueuh nu kieu nu kitu ke kula mah mal bisa lantaran ka sawah ke kula mah bagian sore eta teu kudu aya bayaran masang reng asal tukang basma nuduhkeun doang kenteng jeung sajabana aju aya papiliuna ge ngeunaheun di dinya saha bae darariu geus ngeunaheun jasa nyadiakeun cai sakumaha biasa kolot baheula indahna baheula sumur hiji salembur ku kabehan nikmatna pohara jasa teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir keayaan susah lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir nikmat luar biasa urang menang ngalawan Belanda karena urangna fakir urang menang ngalawan Inggris karena urangna fakir henteu pernah aya perhitunganna naon berangkat bae kuaribun perang masyaallah berat ku mobil can beres kreditanan berat ku motor can beres kreditanan berat ku imah can beres kreditanan malah pamajikan ge nu hiji dikreditkeun waduh arah tah batak cek Kanjeng Nabi bal fakru akhsha alaikum fakir mah teu leuwih dipake karempan ku kaula walakin akhsha alaikum tetapi ne kaula mikarempan ka aranjeun kabeh antum satu alaikum dunya dimuyah mayekeun dunia bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah ambalayah di jalan di mana-mana dunia kama busitat ala man kana qablakum sakumaha dibabarkeun dunia ka jelema nu maneh aranjeun kabeh akhirna atau kompetisi terus kabatur pisuha katuh liku dunia mah kos kitu bae ada yang jadi DPR ribut kabeh, yang jadi lurah ribut, yang jadi gubernur ribut, yang jadi bupati ribut. Dunia. Ieu dagang limbah, pabrik aya hiji ribut di pabrik eta. Dunia. Ieu aya awewe, ieu hayang ribut kabeh. Dunia. Dunia mah kabeh kira ribut. Yen yayasan ribut dunia lamun dunia mah motifna ndek pondok pesantren ndek naon dunia ribut bae kajen kumaha di pondok pesantren ditinggalkeun ku bapana kakana jeung adina diribut eta teh dunia di jeron dunia teh di jeron nu aing hayang teu kabagian nu ieu hayang teu kabagian nu aing hayang hawak ku sorangan bae nu aing dunia baik keunggulan kemuliaan keagungan dunia lamun geus sepi tina dunia kakarak damai geunah nu madak di masjid ribut bae ge di masjid ribut panitia masjid ribut dunia teu eureun panitia masjid kudu ribut keneh bae heran aing mah ongko di masjid tapi ribut goblok tolol boloon kumaha aya di dunia ribut di desa mah ribut wajar di masjid hulu siata dunia ribut kan jadi gugu beta biang kelah di dunia Masya Allah karim tadu batak si hade ya dengan dunia hiji-hijina dunia orang hirup di dunia mah lah waktu ku Allah diayakeun mah dunia mah aya bae jangan galobakeun dunia Allah nu nyaeutikeun dunia Allah dek disuburkeun dibere hujan subur dunia mah aya bae urang hirup di dunia moal kaluar ti dedeleuan jeung dedengian dunia hate urang nu kudu disepikeun tina dunia ulah tulak ta'aluk kana dunia hampang gerege ka Gusti Allah ulah duniaan di jero hate urang ngaji hampang deuk kumaha ge salat hampang duniaan kiai mal ngariung anu moal anggonan entul maksudna ieu kiai anu aya unsur-unsur kunaon emang kiai mah
lah asa ada berkat tuh malah gede kan gitu. Kiai galedeg tuh blon tuh kiai tuh kecuali aya alasan-alasan lain eta masalah. Oh kalau mau diundang kuno sugi mah baut di setengah bulan kene geus telepon ya undangan ya mohon tolong diundang kuno susah mah kiai inget emang undangan malam naon karena malam emang keke dileuleuh aduh eueuhan ja tulisanana ge sial teh budak tolong dunia mal beres. Nah ieu terjadi Jakarta acak-acakan dunia nu mantap kuari unggal kabupaten acak-acakan dunia teu beres gaturna loba ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah anu dipake karempan ku Kangjeng Nabi fakir terjadi kekhawatiran pasti ngahiji tetapi ketika dunia dibuka ku Gusti Allah dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayakeun iyalah biang keladi keributan adalah terletak pada dunia nu mantap bisakeun setik-setik gerage ulah terlalu melirik kana dunia hampang sok bisa ke aduh cenah kumaha cenah kiai atuh kudu belajar mun boga duit 10 juta 9 juta tah sia sia aing mah 1 juta bae menang deui 10 juta bikin deui aing mah 1 juta bae geus aing mah teresep menang 3 kali loksun lain kitu atuh tah mah loksun. Nah, kunani jadi ngalamun bae, boga duit dipikeun mereka batur, aing haju ngalamun bae teu kuat otak aing. Kita kusaha tolol. Aya carana lalaunan lain kitu lain. Supaya urang ulah resep kana dunia engke ge Allah nu mere, benta ka Allah ya Rabbi Allahumma inna nas'aluka hubal masakin. Ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin bere abdi cinta ka miskin Gusti. Fa idza aradta fi ibadika fitnatan faqbidni Allah ghairu maftunin Gusti di mana-mana Gusti dek nurunkan fitnah ka hamba abdi mah geus beresan bae paehan bae ku Gusti abdi mah miskinkeun abdi Gusti hate abdi ulah resep kana dunia tah mulai jadi lain haju ngadadak itu lain penta ka Allah kayak dibere tet kurang resep kana dunia dibere embung dagang mulai atau dirugikeun ku Allah dagangna teh aya bisnis batur memenangnya nama henteu diijabah doa aing iki loksun deui biasa nu ka dieu lalaunan tapi lamun urang maksakeun lalaunan ulah maksakeun lalaunan ngeunaheun tapi lamun dipaksakeun capek engke ge ku Allah ieu kos husu kurang di husu bal bisa sebab rumus husu mah asal ulah aya nanaonan di jero hate husu sorangan sebab lamun loba nanaon di jero hate moal husu kajian di Mendingan di talian tuh orang. Malain kos kitu lain. Ulah aya nanaonan jeung Allahu Akbar ngeunaheun. Set engke dengan berbagai perasaan anu hadir. Kehadiran Allah tekan karasa. Kehadiran Allah karasa hanya jelema nu ngarasakeunna setelah dunia di jero hate. Geus bakal dibere nikmat bae kajen kumaha ge. Batur mah geus ndek ngomong naon teh sabodo aing mah jeung Gusti Allah. Engke ge bakal nanyana ge tanyana anu ka urang deh dikituanan we engke ge bakal dibere ku Allah kebenaran si itu terhadap dirina. Coba ge ngan engke lambat laun oh jaheu nyana nu katipu moal aya wali Allah atuh asli wali Allah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum di lain-lain ge wali asli bah wali bae dicemooh ku jelema wali asli bah nya nama cicing bae emas sakali emas di lain-lain dia emas bae buktina mas tono bae kan gitu
sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa teh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting gunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya. Baheula ieu masuk aju ka singgung. Pansalakho minha kaluar nya tina ayat. Mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pabareta zolim, ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna sagede bakul cilaka. Masya Allah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larofanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal
ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah kari. Debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang, dibere hampang. Penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih, atuh ieu mah panita Allah bae. Manusia mah hayang ka sorga. Ka sorga mah tah mah sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Manusia mah meureun mung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae. Bisa kitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi nggak laksanakan eta kelas wali kos gitu Pak eta kelas wali mah kos itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos gitu mah tuh iya tah papais iya daun jerona iya unti resep ngadar papais teh resep ka unti na ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos gitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos gitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinasi teu beunang kitu tah ngawiridna teu beres ngawiridna nu mantep tah kiai sabaraha ngawiridna we eta mah urusanna khususon atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawiridna sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi wah cenah kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho nusul sok jus uzon ka aing tuh ieu horeg kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal
mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai gos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbil nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu teu sopan saya cek Allah keur teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat Masya Allah mata kuda ada tak teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah
ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teh dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan tep sagana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah. Henteu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih kan lebih coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh pertama kedua kali Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran dia mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun-temurun orang sejarah kos itu Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naiknya ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabir Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya ndek ngalawudu di dinya
caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya ku caian nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna siapa sok aju di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang leutik kudu gede we tolol ieu ulah
urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima ana di dieu tuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebatna biha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah rukung lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guan kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah atuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram deh tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur
eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu 2 akad haram sia kue datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kiai maning dirate mah budak kiai duga heula kiai haramkeun kuari halalkeun jeung luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos kitu ngajual ilmuna jadi cenah kiai lamun jadi mu'i lain mu'ina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kuari mu'i mana kuari mu'i teh ya Allah mu'i teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mu'i sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mu'i sebagai toser jang ka pemerintah kuari mu'ina geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan mu'i urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama mu'i teh sarua dunia nu diarah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimu'i ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba hawahu tiges leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba hawa boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap batur nyana komo tanpa pamarentah mah tama anak sulung nyana tama anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya nyana mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa
ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke nya na tah sabulan 2 bulan mikirnya na dua jeung isya dua pesantren salap mah kos gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih emang kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatruku atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamahna maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa teu dinasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen
Kampanye maksudnya. Aing geus jauh ti tadi teh kampanye hayang ngadanya jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa sholat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ke Allah. Datangnya ka imah nasihatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasihatan. Sanu daek. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah kerja diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Tapi teh yang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiaina tah ge kieu teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalander. Alhamdulillah kuari asal ka imah kula betul mawanu ka sakarieu teh eta sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana.
tanya kurang siapa teh ngaji kan ente emang kunaon ente lah yang mau baik emang kunaon siapa teh ngaji ente siapa ente baik ente mau ditanya kunaon sih ente aya ente bisa ngomong ya embung bae aing mah weh pancen nyaho pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunah hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba kana teh sia ente nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sih ente dikarinyakeun. Ente. Kunaon emang? Ente lah geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah. Ruhani tah mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut bae dulur barang mah. Ari sia teu ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nyana tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae ai kasih ka ditu ngaji ai ka aing teu nyanana ita famasalu da bejakeun ta kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikeun nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata tah mah ngelel bae Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nyana seakan-akan nyana keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae masyaallah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun
manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi maksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beu uakna ieu mah anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang ka dieu kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh la jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia kita salat tahajud puasa
cacak-cacak dititah perang nyawa taruhanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga. Nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu. Masya Allah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakterang hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin diaku makin nutup. Mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai. Teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah. Ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak. Masyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae teh beak kabeh. Beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah.